1.400.000. Nah sabar hiji itu budak nyokotna. Ini parah nih. Tiris-tiris ke ngobrek. Beli mie nya. Mana yang beli mie mah? Moal aing sok ngap bener mie teh. Engap. Heueuh, Bener mah. bener aing. Pan aing meuli. Ah, moal. Wah. Moal. Heeh kata. Nasi satria lihatnya tuh meuli mie teh. Hah, ai. Ah, Tiris-tiris ge mangeunah kuring kami. Saya ngompol di we. Ka tungguannya aing ka teh heula. ah. Wah, dia makan senepetan ya, pakai rusis kan. Kok aneh. Hmm. Luar biasa, euy. Kuring. Nami aing dipura geuning. Pancenna mana sok eungap murah kami. Aing mah isa eungap teh, eungap beulina. Dibehakeun sia nu dirasa. Kebenaran ayam geprek. Apaan? Uang mamu ya? Aya rasa naon wae teh? Aya geprek, aya nu dibakar, barbeque, keju, teriyaki, black pepper, saus pedas. Oh, abi mah ayam geprek atuh. Neng pada nang? Yang rasa barbeque. Barbeque. Dua ah. Siapa? Diantos. Mohon ah. Tadi itu, Pak. Nah itu botak-botak nu juga bapak urang, Pak. Oh, anjir sama pasti aja ka awewe. Anjir barang orang kene. Awewe teh ge patas ke mana sih teh? Anjir aki-aki goblok ieu mah. Urang aja hai urang teh. Sok makan. Padahal ini siapa? Sal. Nah, mau sahabat. Babaturan kok kono ngaku teh. Duh, Sal. Masa temenan ini budaknya orang kene? Iya awewe teh. Sebenarnya barunya. Tengah bohong sih teh mendoyok. Saya mah. Sal, tanya awewe teh Sal. Tanya. Hari kerja sana dia. Abi mah rencana. Oh, rancangan. Ah, lu percaya. Cek, mau nama pada si Isa tuh. Sini tidak si Isa bawa. Kalem aman sih sama. Sal. Jika nama babaturan emang doyok. Oh, jika nama babaturan. Ah, pilak sih tak doyok. Babaturan akhir. Orang kayaknya dia bagus itu bukan saya, ayo. Oh, udah benar benar mah pilih kebetulan. Pilak nyesel. Oh, saya ini. Oh, penjaga kayak mana Sal? Itu salah nama. Kayak pokoknya apa-apa. Apa lu memang. Oh, cuma goblok jangan sekali juga pada maju lagi teh. Satu dua pulang. Iya baru aman. Ini. Oh, Sal. Iya, bapak maneh hari bos ka urang. Oh, cenah. Iya, kan Sal. Iya mah bener bapak urang. Jadi si Sal teh kurang teh pasti salah paham, cenah pamit cenah sudah jelaskeun. Itu jadi sabada mah biar babaturan bapak maneh sewaktu SD. Oh, piraku neng. Percaya aja, umur si Neng paling sama tahun siapa yang babaturan? Ayo Neng, kan doyok. Nggak sekolah, sama 10 tahun siapa yang ngelaku babaturan SD? Bisa baik, aku bisa gitu, Sal. Ya masa pantaran orang baru. Oh, iya banget. Bedakan ke kemana? Bol, kuan cuma doyok kan ditahan dia. Mana bedakan kemana? Bawa ya, bawa dia. Masa sih? Yo. Tahar we tahar. Yuk perasaan ah. Mana kita? Pesan atuh lah ieu mun urang. Anjir. Ayo nah, rek mengunak kieu kah? Pesan. Tak. Wah. Ulah nu eta tuh. Oh, Ayo bayarnya. Urang pesan diharap. Bayar kan. Anjir ngebelaan. Anak ngebelaan kene. Pesan. Tak. Balik kau yang bapak mana? Pesan salobana 100 bungkus banget. Dan beunah hayang naik mana? Pas bagi ke kali ke tetangga. Bungkus 100 siginya. Ya, bagi main kadinya heula Yang penting dibayar ke bapak abinya teh. Tuh. Pak. Ayo jalan. Oh, kan gen bayar. Ayo mah kumaha itu? Wali ah. Neng, tos Neng, abi 2 pang 2 porsi. Tadi we murang kali, jantan sabaraha? Anu tadi makan dia 28-an, anu tadi murah kali 100 kali 14
1.400.000. Nah sabar hiji itu budaknya kuatna. Astagfirullahaladzim 100 si Faisal. Kok serek hajat. Aing. Kurang euy. Aing. Biasa aku dana di teh. Aduh, nomor dana Neng. Aing apes kehet. Coba mangjek 200, coba mayar ieu 1.400.000 lebih. Aduh. Si kehet meres ka aing. Budak. Ya. Wang lohor heula me jongjon kayak urang nyariin konten. Ya, yap. Ya, toyok. Si mah kos itu eling, aing teh boga duit dan aing nyeum duit ka urang. Sing balik sia teh. Teu boga duit urang mah. Yeuh, somat. Saha nu pinjem duit sia teh? Wang lohor heula ame jongjon kewang nyieun konten cik aing teh bisi hujan manten. Ya, maroyo. Di bejaan eueuh boga doa geus dibikin ku majikan erek naon eta teh? Nyambungan. Ampura. Lain seperti itu mah ada eueuh. Aduh, siap udah kece. Ngomong. Salah ngomong. Ayo anjir, tak copot duit ya di ATM. Mahal lain, aing mah dihitung di ATM. Ambil di ATM emang Jack, kemarin 100.000 aing kurut pasang wisep aing teu duit teu. Lain Bang Loyok aing teu boga mah moal jadi pelitut atuh dibikeun. Aing mah tak kapok aing mah pinjam ka Mang Jack mah. Sabar kayak geus aya mah dibikeun dibayar atuh. Aing mah di kamari isuk-isuk wae lah. Bayar isukan geus boga mah. Heeh, dibayar kege. Heh, aing Leweosan. Ayam geprek bakar. Kebetulan aku lakan. Gak ada ya si Bandoyok. anjir Mang Jack dulu itu kayaknya buat tegablek duit si goblok dah kalah. Asup ka ayam geprek wah. Beli ayam geprek sih kan mau aing ontrok sia teh. Anjing si goblok ka aing mah. Ku aing ditagih hutang, cenah kalah ka Madang. Mang Jack. Makasih, cantik. Jack. Bang Roy. Nah, Bang Roy. Mang. Tuang, iting. Ayam geprek. Iting suhan mah ku aing ditagih. Mang Jack mah kitu aya sakana bayar hutang teh. Ari ku aing ditagih hutang eueuh, Madang ieu heula bae. Ya, aku Bang Roy. Duitna. Tuh, begitu pati ATM kur 100 tak sawe deui ieu. Bukan mayar kedahar, Bang Roy. Isukanlah, isukan mah Sukan aing butuh sampai beli susu udah aing. Pokoknya teh nyaho ieu mah teh geus lunas. Tidak ku hutang 100.000 aing. Aduh, 2 bulan. Bang Roy. Mal. Ya, aing bayar kumaha? Aduh, aing. Aing bayar kumaha ieu di sambar lebaran. Apa teh ya? Aduh, aing bayar. Aduh, barang dipikireun aing. Wah. Sama bayarna. Pura-pura. Ini betul mah gitunya. Neng, Cil, Neng. Aduh, bukan dosa ini yang geprek teh. Akunya mau ke WC dulu. Ya, sebentar. Kita balik deui. Oh iya, tapi jangan lama ya. Nanti balik lagi. Ya, pasti kembali, Neng.